Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saatosna tamat kajian kitab Sapinatun Naja anu disaran ku Kasifatu Saja. Aina simkuring insyaallah majeng kana kitab Tijan Ad-Darori karangan Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Bahrul Famah Syekh Ibrahim Al-Bajuri anu disarahan ku Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Alhamdulillah dina ieu waktu simkuring tiasa majeng kana aya kitab. Moga-moga urang sadayana dipasihan taufik ku Gusti Allah. Dipasihan ilmu anu manfaat tur barokah. Mung sateu ancana dilajengkeun urang ayeuna tawasul heula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kirami syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Allah ta'ala yud'u alaina barakatuhum wa lahum asrarum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalau nyebatin dengan Allah ara ing liyane ar-rahmani kang memberi nikmat ageng ya Allah ing dalam dunia akhirat, ar-rahimi kang memberi nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat bakal. Alhamdulillah jenis puji kang babatilah ikut tangtu kada Allah rabbil alamin kang mangeranan ing wong alam kabeh. Wassalatu wa rahmat Allah salamulan hormat Allah ala rasulillahi muga tetep ing atas utusan Allah. Salam muga muwi rahmat sallallahu alaihi ngatase Rasulullah wasallama lan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu kitab ajengan musannif ngamimitian kana karanganana ku nyebatkeun alias dikawitan ku Bismillahirrahmanirrahim. Ieu aya beberapa alasan. Di antarana iktidaan bil kitabil ajiz nurut kana kitab Al-Qur'an sabab Al-Qur'an ge dimulai ku Bismillahirrahmanirrahim. Kaduana tordan lisayatin nolak kana godaan setan. Mung sateu acan lajeng kana pembahasan ilmu tauhid nu bakal dibahas dina ieu kitab, maka yang bagi likuli syarin pipanin ayata kalama alal basmalati bitorpin mimma yunasibu hadalfan. Pantas pisan ka setiap jalma nu rek aina tandang tumandang samping jangkung giling cangcut kudu ngabahas heula kana bismillah walaupun dengan satu jalan anu berkaitan anu munasabah jeung etapan anu rek diaji. Di antarana bismillahirrahmanirrahim kaitan jeung ilmu tauhid. Sadayana mana Al-Qur'an 30 juz ku Allah dikumpulkeun maknana kandunganana dina surat Al-Qur'an 30 juz 114 surat 6666 ayat. Sadayana dikumpulkeun kandunganana dina surat pertama nyaeta surat Al-Fatihah. Salajengna makna Al-Fatihah nu 7 ayat ku Allah dikumpulkeun maknana dina ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Tanya. Lajeng deui makna Bismillahirrahmanirrahim ku Allah dikumpulkeun dina ba'na huruf pertama ba'na Bismillahirrahmanirrahim. Maka cenah cek ulama tauhid ba'na teh disingkat tina kalimat bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Bikana ay bikudrati wa iradati kana makana wa biyakunu ay bikudrati wa iradati yakunu ma yakunu. Artosna bikana ku kaula diayakeun perkara nu tos aya langit bumi beserta pangeusina tos aya kusaha ku Allah ku kudroh jeung iradana Allah diayakeun. Terus debi wabi yakunu ma yakunu ku kaula cek Allah diayakeun perkara anu can aya anu bakal aya ayana ayeuna siksa ayana
siksa neraka ayana siksa kubur ku Allah bakal diayakeun anu can aya teh kitu cenah makna tina ba teh lajeng makna tina ba teh aya dina titik naba sabar hiji ari titik naba teh hiji ieu hiji nuduhkeun kana Allahu wahidun Allahu ahad kul huwallahu ahad Allah anu maha esa hiji-hijina kasifatan nu wajib kasifatan ku sifat wahdaniyat bidat wahdaniyat fi sifat wahdaniyat fil af'al hiji datna hiji sifatna hiji af'alna gitu cenah jadi rahasiana Al-Qur'an aya dina titik naba disimpulkeun mah gitu cenahnya. Bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebatkeun dengan Allah henteu kalawan salian Allah. Jadi salian ti Gusti Allah teu meunang dipenta berkahna jenenganana. Anging ayeuna Gusti Allah anu ayeuna masih nikmat di dunia sareng di akhirat, tur ayeuna masih nikmat alit di akhirat. Itunya jadi anggar hiji kudu tabaruk mah kana jenengan Gusti Allah kana jenengan mah kecuali kana ayeuna ka para ulama sanes kana jenenganana itunya sanes kana datna tapi tabarukna maka Gusti Allah ngan melalui pendekatan terhadap para ulama-ulama anu saroleh itu bil barakah tapi ka Gusti Allah mah tabaruk langsung kana jenenganana Gusti Allah ngalap berkah teu kasalian ti jenengan Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sadaya puji kagungan Allah Rabbil alamin kunaon Allah layak dipuji. Sabab Allah mah Rabbil alamin ieu bisa dijadikeun elat cenanya Rabbil alamin teh. Sababna Allah dipuji teh sabab Allah mah nu ngurus sadayana alam alam teh kullu ma siwallah. Setiap perkara nu salian ti Gusti Allah eta teh alam sadayana makhluk anu hirupna anu teu hirupna diurus ku Gusti Allah diparaban direjekian ku Gusti Allah dihirupkeun dimautkeun ku Allah maka Allah layak dipuji sabab kredibilitasna itu kredibilitasna nyata terbukti kredibilitasna Gusti Allah ngurus alam. Wassalatu rahmat Allah wassalamu hormat Allah moga tetap dipasihkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du ilang inum selesai madkur ayakulu mangka bakal ngandika sapa pakirun kang banget butuh. Rahmat robing rahmat pangeran si pakir al-habiri kang waspadal basiri tur kang ningali Ibrahim Al-Bajuri tegese fakir teh Ibrahim Al-Bajuri kang bangsa Bajuri itu taksri kang dene gagabah tolaba usmuri min saking sun sapa badul ihwan sapalih pira-pira dulu aslah muga matutaken sapa Allah li ka ingsun walahum lan kadue badul ihwan alhala ing tingkah wasana lan kalakuan anak tubah ingin tanulisaken ingsun lahu kadue badu risalatan ing kitab risalah risalah sahiji tastamilu kang awangku ya risalah ala sifatil maula ingat sifat-sifat kepangeranan wada di bilangannya sifatil maula wa malan sifat ya juga kang menang ya ma pihak kita dalam hak Allah taala wa ala malan sebarang ya jibu kang wajib ya ma pihak rasul dalam hak utusan wa malan sifat ya stahil kang mustahil ya ma pihak dalam hak rasul wa malan sifat ya juju kang menang ya ma pajab tuhu makanya badaran ingsun ing ba'dul ihwan ila dalika maring kono-kono kutubur risalah fakultu mangka ngucap ingsun wabillahi lan ing Allah taufiqu taufik urang papai dina sarahna nya nyurahkeunana ameh lalega ngabahasna alhamdulillahi almunajjahi sadayana puji aina milik Allah, sadayana puji khusus ke Allah, sadayana puji tangtu ka Gusti Allah. Al-munajjahi nu Allah teh nu maha bersih tina ayeuna simatil hudus tina ciri-ciri na ayeuna makhluk, ciri-cirina perkara anu anyar mah makhluk, anu heubeul mah khaliq Gusti Allah. Allah mah bersih teu aya hiji-hiji acan ciri anu ayeuna lazim ke makhluk
Wal alwan bersih tina pirang-pirang warna, itunya warna na kumaha. Allah mah teu ngagaduhan ayeuna rupa, teu ngagaduhan warna. Wal kaifiati jeung pirang-pirang pertingkah, tingkahna keur calik apa keur nangtung apa keur ngagoler. Allah mah dibersihkeun tina eta pirang-pirang sifat tingkah kalakuan. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-ghani wa an kulli ma siwahu. Allah teh anu sugih tina setiap perkara nu salian ti Gusti Allah. Sugih artina beunghar. Beunghar mah geus teu butuh tina selain Allah. Teu butuh ka makhluk Allah mah. Maka nu pangbeungharna hijina Gusti Allah. Da sabab Allah mah teu butuh kana salian ti Allah. Wal mubtakiru ilaihi jeung anu butuh mah ka Gusti Allah kullu syai'in setiap segala sesuatu eta nu butuh ka Gusti Allah mah iraha bisa iril auqati setiap waktu makhluk butuh ka Gusti Allah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan sayyidul makhluqat nyaksian kalawan cenah Kangjeng Nabi Muhammad teh eta teh sayyidul makhluqat gustina makhluk rajana makhluk teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sahibil haudi wasyafaat. Rasul teh nu ngagaduhan talagal kausar jeung ngagaduhan syafaatil udma. Itu cenah Gusti Allah. Wa alihi al-mufaddalina ala sairil umam. Muga tetep ka keluargana Kangjeng Rasul anu diunggulkeun ngelehkeun sakarina pirang-pirang umat. Umat Rasul mah ngelehkeun kana umat-umat Nabi anu lain. Wasabi al-faijina bi anwa'il khairat wan ni'am. Muga tetep ka sahabatna anu bagia kabeh meunang pirang-pirang ayeuna kabagusan jeung pirang-pirang kanikmatan. Amma ba'du fa hadza sarun ala risalatil alama al-bajuri fi tauhid samaituhu tijan ad-daruri. Ieu kitab sarah penjelasan tina risalah. Risalah teh kitab kecil al-alama al-bajuri fi tauhid anu menjelaskan tentang tauhid. Di ngaran kitab tijan ad-daruri sarah risalah al-bajuri. Wa qad su'iltu kaula dipenta cenah pikeun nyarahan eta kitab pana asra urajian al-intifa bihi. Jadi ajengan musannif sarah disuhunkeun hoyong pangajelaskeun ka ngababarkeun surahkeun lebarkeun ke kitab nu ngaranna risalah al-bajuri. Maka cek musannif Syekh Nawawi pana asra urajian al-intifa kaula aina gancang nyubadanan kana pamenta eta si sail bari aina rojian al-intifa ngarep-ngarep aina manfaat tina aina kitab sarah risalah al-bajuri. Wa undal barakat min dalika sehli jeung hayang teuing kaula ditambahan diberkahan min dalika sehti eta aina Syekh al-bajuri teh. Walikuli qorin wasamin jeung pikeun sabanu maca jeung nu nguping kana ieu kitab wa mutaliin jeung anu mutalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasmul jalalah. Dalalatul jami'at li sifatil ilahiyah. Lapad Allah nuduhkeun kana zat anu ngumpulkeun kana sifat kapangeranan. Lapad Allah nuduhkeun kana zat eta teh. Allahu eta lapad jalalah. Nuduhkeun kana zat nu mana? Zat anu ngumpulkeun kana pirang-pirang sifat pangeran. Kitu cenah. Kulliha sakabeh sifat pangeran. Eta lapad Allah teh. War-Rahmanu ailap makna Rahman huwa kasirur rahmah. Rahman mah seueur nyaahna li ibadihi ka makhlukna bisatri fi dunya ditutupan kawirangna di dunya teu ditemongkeun nu migawe dosa teu langsung disiksa. War-Rahim wa kasirur rahmah lahum bil gufron. Ai mana ar-Rahim seueur mika nyaah ka hambana bil gufron ku ngahampura fil uqba di akhirat. Jadi keuntungan pikeun umat Rasul, keuntungan pikeun umat Islam. Di dunia midamal dosa henteu langsung disiksa, engke di ditu disiksana tah ieu teh nuduhkeun kana makna Rahman jeung Rahim. Di dunia ditutupan aibna, ditutupan dosana teu langsung dibuktikeun. Di akhirat dihampura eta kasalahan teh. Jadi tungtungna kaituna menang ayeuna kanyaah ti Gusti Allah dibere we surga. Kitu palil abdi ayulahi dominallahi qudratahu. Maka pikeun ayeuna hamba pikeun manusia kudu ayeuna ngalirik ti Gusti Allah teh kudu ningali kana kudrohna Allah.
tina lapad ayeuna rohim teh. Jadi nu ditingali teh kudu ayeuna kudrohna Allah, alus jeung goreng kudrohna Allah. Wa minar rahmani nikmatahu tina lapad ar-rahman kudu ditingali nikmat nu dipasihkeun ku Gusti Allah ka urang tina lapad ar-rahman. Tina rahim kudu ngilik kana kudrohna ka kawasan Gusti Allah. Wa minar rahim ismatahu tina lapad ar-rahim ismatahu pangraksa pangjagana Allah tina naon minadunubi tina pirang-pirang dosa wa magfiratihi jeung pangampurana Gusti Allah. Sakumaha gede dosana jalma dihampura ku Gusti Allah tah eta teh rahimna Allah. Nah, nyana Allah makna tina rahim dihampura di akhirat dosana. Alhamdulillahirabbil alamin ay malikis samawati wal ard. Tegasna nama Allah teh nu ngarajaan langit jeung bumi, rajana pamingpinan nu nyiptakeun bahkan eta Gusti. Wa ma'budiman pihima jeung Allah nu disembah ku makhluk pihima nu aya di langit jeung di bumi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa rasulullahuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimaksud utusan Allah di dieu dina ieu kitab teh nyaeta sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paina usara alaman bil golabah ala tilka dzatis syarifah. Maka lapar Rasulullah jadi alam bil golabah anu ayeuna ngalindih alam golabah ala tilka dzatis syarifah kana eta zat anu mulya nyaeta Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du sabada basmalah hamdalah salawat jeung salam ka Rasulullah payaqulu maka ngucap cenah saha pakirun nu pakir jalmi pakir rahmat rabbih al-khabir anu banget butuh kana rahmat pangeranna al-khabir anu ayeuna waspada robna teh pangeranna teh aya alim biwatil umur tegasna khabir teh anu terang kana jero-jerona pirang-pirang perkara nu disebut ayeuna khabir selalu waspada. Al-basir tur maha ningali aya ala diyubsiru mata tasarok tegasna Allah dat anu bisa ningali kana perkara sahanapeun bumi utunya wa madrakal mubsirat jeung kana tempat anu katingali ku pirang-pirang paningali hala wujudiha dina tingkah wujudna mubsirat. Allah kasifatan ku al-basir ay al-basir teh zat ada sifat Allah anu bisa ningali kana perkara ku basirna Allah bisa ningali perkara nu aya di sahanapeun bumi anu 7 lapis pangjero-jerona sekalipun katingali ku Allah. Jeung Allah bisa ningali kana perkara nu katingali ku pirang-pirang ayeuna paningali ku saca urang Allah mah ningalieun naon nu ditingali ku urang. Hala wujudiha nalika wujudna. Saha cenah fakir anu butuh kana rahmat Allah teh Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri ulama masa kitu jaguna sakitu seur ilmuna ngaku kana fakirna ai urang bangsa kieu sok ngaku ayeuna teu butuh kana rahmat Allah teh. Tapi ayeuna Sayyiduna Ibrahim bin Al-Bajuri ngaku fakir balangsak tina rahmat Allah maka ngarep-ngarep hayang dirahmat ku Gusti Allah. Ya, gitu saya Ibrahim bin Al-Bajuri. Nisbatun ila Bajuri baldatun min biladi Misra. Ai Bajuri teh hiji kampung nu aya di ayeuna pirang-pirang kampung perkampungan Mesir. Do taksiri Syekh Ibrahim anu gagabah Syekhul Ulama fil Azhar. Syekh Ibrahim teh nu gagabah cenah. Ngaku gagabah dina ibadah ai urang anu ayeuna nyata can bener ibadah ngaku asa bener. Ai Syekh Ibrahim anu geus ayeuna bener ibadahna tapi ngaku gagabah. Masyaallah ieu katawaduan ulama. Wa huwa Syekh Ibrahim al-Jari Syekhul Ulama guruna para ulama fil Azhar di Al-Azhar Universitas Al-Azhar. Sakallahu qabrahu birrahmah muga-muga jaraman Allah kana bakurana ku rahmat waridwan jeung karidwan. Talabah min ibaduli wa nasallahu li wa lahum al-hala wa sanan aktubalu risalatan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.